Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pecinta dongeng. Alhamdulillah dina denget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring mangga urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda. Dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakuma biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikameumeut ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda anu biasa ngadarangukeun dongeng mangga diantos dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh majeng kana seri anu ka-34. Dina seri anu salajeng anu sateu acana hanca urang teh kapegat ku waktu dina mangsa nyaritakeun Ginggi harita nuju ditugaskeun masak teh nya ku Raden Suji Angkara. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana sakali deui mudah-mudahan ieu dongeng janten landung pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Jadi meureun sararea rada aneh lamun ieu papasakan kawariskeun ka jalma kuricakan samodel Ginggi anu dipika nyaho ku para koki karaton ayeuna. Paling daging panggang nyaeta mencek anu dibeuleum sabeuleu geunjeur dina durukan. Nya mun ceuk basa kiwari mah daging guling gitu. Nu dibeuleumna mun teu daging embe nya daging babi. Kitu ge cara masakna diganggang luhureun durukan bari diputer-puter ari daging gebog mah dibubui dina durukan badag. Sanggeus daun cau tutung terus dijait geus kitu brus diasupkeun kana angeun anu keur ngagogoplak. Eta angeun teh geus meunang nyamaraan. Nya mun ayeuna mah meureun disebutna teh sabangsa gule kitu nya. Ngan dina dagingna aya aroma atawa ambe daun cau anu kabeuleum. Ginggi can bisa ngajawab ti mana manehna boga resep papasakan daging gebog. Ngan untungna lemeung lauk kaburu tutung anu hartina Ginggi kudu geus pak-pikpek ngajait lemeung asak. Katambah ti eta da juru koki pituin ge sarua hayang kaalem ku para putri karaton teh. Maranehna ranyong ngasungkeun papasakan buatan maranehna anu geus arasak. Maranehna mangasongkeun pais lauk atawa lauk anu dibeuleum. Komo sanggeus Ginggi ngasongkeun sambal dadak mah jalma beuki mopohokeun ngeunaan naon pangna manehna bisa boga resep papasakan khusus keur Prabu Siliwangi. Ngeunah sambal dadak buatan sia mah geuning euy, ceuk Suji Angkara bari seunghah lata-lata. Nu ngariung dina acara botram nu eta ge sarua. Ongko sareuhah, ongko kop deui meuni dedeyeun. Halah, nyeri beuteung moal ieu euy, ceuk Suji Angkara panonna Cirambai. Moal Raden, moal nyeri patuangan, walon Ginggi. Sambal dadak teh lamun dina zaman kiwari maka telah teh sambal cibiuk. Itu meureun dumeh tradisi sambal masyarakat urang Pajajaran kapanggih deui ku urang Cibiuk. Nya di Garut nya langsung we ditelahkeun sambal cibiuk. Sambal dadak khas Pajajaran teh ladana ngajeletot ngantara nepikeun ka nyeri beuteung. Malah mah kalah matak sehat kana awak. Ari anu jadi sabab musababna ladana sambal dadak mah lain loba cengek tapi loba ku jahe. Cenah kitu.
Nu biasa dahar sambal dadak bakal sehat sabab aliran getih di sakujur awak ngamalir kalawan lancar. Ih, ieu teh cengek naon aya ku lada-lada teuing? Ceuk Nyimas layang kingkin. Oh mau daharna ukur puraga tambal kadengda sabab lamun daharna sahabakna pajah sieun lintuh cenah. Beda deui jeung Nyimas banyak inten teu cedihan kana dahareun tapi ketah masih kop deui kana sambel da teu rewo. Namung da teu seueur cengek margi ladana sambal dadak mah ku jahe tembal ginggi. Sapasang pipi Nyimas banyak inten kabireungeuh bareureum lain pedah tapak diseureud engang. Tapi alatan jeletotna sambal dadak teh. Lamun kaula hayang nyeun sorangan kumaha tah carana Kakang? Ceuk Nyimas banyak inten. Padahal tadi di walungan Cihaliwung geus digeunggeureurkeun ku Suji Angkara teh. Jeung ku Seta yen teu kudu nyebut Kakang cenah kapantar badega. Ginggi teu owen rangkeun resep keur sambal dadak. Manehna gasik ngarinci samarakna kalawan merele kieu cenah surawung, kemir atawa tomat ngora, jahe, cikur, cengek hejo, cabe hejo, tarasi. Sakedik seueur nama gumantung kaparyogian bae Gusti Nyimas. Namung anu kedah diutamikeun mah jahe sareng cikur. Ceuk Ginggi dan Nyimas banyak inten haben tetelepek. Teu digulaan kitu. Henteu Nyimas, teu diuyahan. Henteu margi rasa asin nama tina tarasi Gusti Nyimas. Ceuk Ginggi. Oh kitu nya. Sawaktos ngeuretan bahan teu kedah rata teu kedah rapi. Sahinasna we malih dina ngarendosna sami sahinasna. Teu kedah lembut teu kedah bubuk. Ceuk Ginggi ngabuis asa kalem asa ditanggap ku anu geulis. Deuh mulang ka imah kaula pasti poho deui. Hiji waktu atuh Kakang dongkapnya ka Puri Yogas Citra. Kaula hoyong diajar secara langsung. Ceuk Nyimas banyak inten. Lah barabe adi keur nanahaon aya puluhan dayang. Pasti maranehna jauh leuwih bisa. Ceuk Nyimas layang kingkin harita teh. Seta maka tembong jebi biwirna mani nyungcung bae. Atuh da kaula Kakang oge bisa piraning nyeun nu kitu mah. Ceuk Suji Angkara siga rada tugenah. Dumeh urusan sambal bae mani kudu menta diwarah ka pantar badega. Harita teh obrolan perkara sambal dadak teh bari tetep balake cerakan. Ginggi salian ti bunga asa kaalem ku Nyimas banyak inten. Oge hatena ngarasa longsong sanggeus sarerea pahibut kana kadaharan jeung geus teu hayang tetelepek soal resep papasakan bogana tea. Sararea beuki ponyo balake cerakan sabab dahar daging gebog direumbeui ku sambal dadak karasa nyugemakeun. Sasat saban jalma jiga nu embung eureun dahar. Anu teu milu balake cerakan na ukur Seta jeung Ginggi. Seta ukur nangtung di sisi halang papanggungan bari ngawaskeun kajauhna. Jika ponggawa anu keur jaga keamanan sabalikna Ginggi magawena ukur diuk dina tungtung bang panggung bari suku ucang-ucangan.
Nyimas banyak inten jeung Raden banyak angga mireng anu duaan teu dalahar geuwat ngegero sangkan boh Ginggi boh Seta milu ngariung. Tari geus ditawaran kitu mah Ginggi cengkat bari nelenden nyamperkeun. Ngan samemeh Ginggi nyokot hancengan geus disegag ku Seta. Montong cucungah kitu sia. Sia mah ukur pangkat badega. Cek Seta. Nah da bieu geus kaidinan atuh. Tembal Ginggi tapi pikeun kasakitu kali na Seta geus cacarita deui. Yen ulah kena ditawaran kudu langsung daek cenah. Sing nyaho di tata sopan deuleu cek Seta. Mireungeuh Ginggi jeung Seta jiga anu getreng suji angkara seuri ngagak-gak. Palebah dieu kaula perlu kudu ruwiksa teh. Manehna bodoh tapi jujur. Mikirna basajan. Jadi jalma nu kieu mah dipibutuh jang pibadegaeun euy cek suji angkara. Ginggi seuri dina jero hatena bisa jadi ieu ge omongan jujur ti suji angkara. Jeung lamun nya kitu mungguh pikabungaheun pikeun Ginggi mah. Sabab ku dipercaya kitu aing bisa laluasa nyieun panalungtikan ceuk pikirna. Ama kacida butuhna pagawe anu jujur teh cek suji angkara. Ngadenge kitu Raden banyak angga oge milu ngomentaran. Sia kudu nganuhunkeun ka Raden Suji. Sabab jalan kamajuan hirup sia geus dibuka ku Raden Suji. Sia moal lila deui bakal babakti di ingkang rama Raden Suji Ki Bagus Seta anu katelah. Cek Raden banyak angga. Nu merengut mah ukur Seta, sabalikna ari Ginggi mah bungah amarwata suta, bungah kagiri-giri. Sabab bakal bisa tepung jeung lanceuk sapagurona anu ieu. Manehna hayang apa kumaha mimitina Ki Bagus Seta bisa jadi pangagung anu lumayan luhur di Pakuan Pajajaran. Lamun engke manehna geus aya di lingkungan puri Ki Bagus Seta, manehna bakal leuwih apal. Sabab musababna Ki Bagus Seta jadi pangagung di dayeuh Pakuan. Malah sakaligus Ginggi oge bakal bisa ngabuka lalang sesuji angkara. Manehna tetep inget yen kaol sejen nyebutkeun yen suji angkara masa kadar anakna ku Wusuntara di lembur cae. Ginggi oge tangtu apal. Tapi kamana hubungan antara Ki Banaspati jeung Ki Bagus Seta? Oge antara Ki Banaspati jeung Suji Angkara. Kunaon Ki Banaspati nitah Suji Angkara dipaehan ku Ginggi? Tapi ku Ki Banaspati sorangan diantep padahal cenah Suji Angkara teh diganggap bahaya. Pikeun kalancaran gawe-gawe Ki Banaspati salila ieu. Jisim kaula kalintang bingahna tiasa kabiruyungan didamel di lingkungan Puri Bagus Seta cek Ginggi minangka tanda tumarima ka Suji Angkara. Nya engke pas sore sia milu ka aing pikeun mangadep ka ama cek Suji Angkara harita teh. Tapi geus 2 minggu Ginggi aya di dayeuh Pakuan. Manehna acan keneh bisa asup ka lingkungan Puri Bagus Seta. Anu pajah engke sore sia diajak mangadep tetetela teu kabiruyungan. Sore eta basa acara curak-curak.
di Pulau Gelis parakan baranang siang lekasan Ginggi kalah diajak kapuri na Suji Angkara. Sabenerna lamun rek maling-maling nyulundup ka lingkungan Puri Bagus Seta moal susah, ari sababna Puri bogana Suji Angkara jeung Puri bogana Ki Bagus Seta sasat saampar samak, ukur dipenggal ku kuta atawa benteng anu jangkungna saret tarang. Lamun Ginggi rada tangga saeutik kaayaan pakarangan Puri Bagus Seta bisa kaawaskeun kalawan Atra. Salila 2 minggu eta sabot pura-pura sasapu meresihan pakarangan Puri Suji Angkara. Ginggi sok tatanggahan pura-pura nitenan kalakai murah getina tangkal kamuning di pakarangan Suji Angkara. Imah Ki Bagus Seta mah jauh leuwih lega, pakaranganna oge lega pisan deui. Di sababaraha juru pakarangan aya sababaraha empang atawa balong leutik. Aya jalan lempang anu dibalai di pakarangan hareup, rubakna jalan utama asup jang saroda padatieun di sisi kenca katuhuna paragpa rupa-rupa kekembangan nu rupa-rupa warnana. Puri Bagus Seta oge agreng kacida ngarupakeun imah panggung anu dijieun tina kai jati pilihan. Saban tihangna dipernis herang, bangunan imah bentuk jure teh hateupna dijieun tina kenteng sirap nyaeta kenteng anu dijieun tina susunan sirap hideung. Anu Ginggi kudu ati-ati saban-saban waktu teu beurang teu peuting, eta imah agreng teh dijaga ku sabubuhan ponggawa. Mireungeuh gerak-gerikna lain ponggawa biasa, tangtu rata-rata baroga pangabisa ijen anu lumayan. Ku Ginggi dititenan jumlah anu tugur teh kurang leuwih 12 urang. 4 juru kuta dijaga ku ponggawa 2 sesa nagawena ngurilingan pakarangan imah. Ginggi mikir cacak pangagung satingkat menteri nampa pangawalan sakitu kuatna. Atuh komo pangkat raja ceuk sareat nama Ginggi moal babari kitu bae nyulundup ka lingkungan Puri Bagus Seta. Artina lamun hayang asup kadinya nya ngaliwatan aturan anu samistina wae. Ngan dina waktu-waktu anu tangtu mah Ginggi kabeneran sok mireungeuh lanceuk sapagurona tea. Tetela Ki Bagus Seta teh lalaki tengah tuwuh anu awakna gagah. Jangkung badag kanyahuan yen manehna Ki Bagus Seta teh sabab sababaraha kali kaluar ti pakarangan bari dikawal ku ponggawa opatan, bari samagreng ku pakarang seukeut. Bisa jadi indit bari dikawal teh eudek mangadep ka raja atawa boga kepentingan penting anu aya patalina jeung urusan kanagaraan. Ki Bagus Seta anu jangkung badag teh lamun keur da kaluar ti imah teu weleh mamake pakaian mewah, lain kain buatan pajajaran tapi anu didatangkeun ti mancanagara. Panonna seukeut jiga panon manuk dadali, gadona oge seukeut tur di tengahna meulah 2. Saliwat mah ukur mere ciri yen ieu jalma teh heuras dina pamadegan. Bisa oge ngarupakeun jalma anu daria dina marhatikeun saban jenis kahirupan. Oge boga tindakan anu ati-ati teu sambarangan nya, sakurang-kurangna kitu ceuk gambaran Ki Darma lamun geus nerangkeun roman beungeut jalma. Sabab ceuk Ki Darma roman beungeut teh bakal ngagambarkeun karakter pasipatan eta jalma. Lamun mah aya anu nyebutkeun yen Suji Angkara teh anakna Ki Bagus Seta bisa jadi ditingalina tina pasipatan.
lamun gambaran karakter Ki Bagus eta teh bener gitu secara teori, dina praktekna ditembongkeun ku pasipatan Suji Angkara. Suji Angkara oge daria dina merhatikeun batur saliwat kapanggih ciga hayang neuleman paripolah batur, sakapeung nembongkeun rasa curiga, sakapeung sanggup nyumputkeun eusi hate anu sabenerna. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat heula sakedapnya. Aturan lujeng wayah kieu ka sadayana anu masih keneh ngadangukeun dongeng, anu masih keneh manco dina channel Dongeng Mang Aa. Mudah-mudahan sadayana dina danget ayeuna anu nuju ngadangukeun dongeng, nuju aya dina kaayaan sehat wal afiat, nuju aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dijeng wayah kieu ka Pandang Awaludin, mudah-mudahan nuju sarehat Pandang GK Teh Rita RC aturan Teh Rita kumaha dar ramang. Pak Dede Juanda oge aturan lujeng ngadangukeun Pak Dede. Lajeng Teh Hotimah kumaha damang Teh Hotimah. Mama Gina oge di Karawangnya aturan urang Karawang sadayana oge Teh Rita Damayanti di Cilengkrang ya sareng kasepuhan Pak Dedi Suhaili di Cilengkrang. Ka Pak Zaki Mubarok oge aturan ujung ngadangukeun oge ka Kang Egi Lugina Bakti di Lembur Situ Sukabumi anu sok biasa ngadangukeun dongeng saurna aturan. Lajeng ka Undaka Panyawangan atur nuhun pidoana, mudah-mudahan sarehat sadayana oge ka Nenek Yani. Aturan Nenek wilujeng ngadangukeun oge Teh Enji ya di Pandeglangnya aturan. Oge ka channel perniagaan Supi di Bogor aturan wilujeng ngadangukeun ka urang Ciamis oge ka Ren Channel aturan. Oge ka Bapak Uwan Sumarna di Karawang, Cikampek. Ka Pak Ade Walahar, aduh ka mana wae Pak Ade. Meni kaclep ya Pak Ade. Teh Nani Widyaningsih oge di Batamnya mun teu lepat mah oge ka Pak Sayyid Robani di Tasik. Kang Kewaifong aturan jeung ngadangukeun bae oge teh ka Esther Adelaide ras ngadangukeun dongeng Mang Aa aturan. Wae Iom Puspa di Syekh Kuro Pulau Bata Pulau Kalapa Karawang rupi namanya aturan oge Pak Tedi Rahmat di Kadungora wilujeng ngadangukeun bae. Lajeng ka Pananang Wijaya ya di Cibalong Tasikmalaya aturan sareng Ibu Dokter Yulinda Belia di Tasik wilujeng ngadangukeun ka Imka Faroki oge wilujeng ngadangukeun ka nu sanesna mah dikumkeun we anu masih keneh kalandep karena dongeng Sunda khususnya dongeng Sunda sareupna di pajajaran ieu. Mudah-mudahan sakali deui sadayana nuju ya dina kaayaan sehat walafiat. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang sami-sami teraskeun deui ieu dongengna. 2 minggu cicing di imahna Suji Angkara, ieu jalma sakapeung kapanggih jiga anu keur nyilidik jeung keur neuleman paripolah atawa karakter Ginggi. Sakapeung jiga ngahaja hayang nguji tepi ka mana kajujuran Ginggi dina babakti ka manehna. Leuletikan bae Suji Angkara sok nguji neundeun barang anu aya ajenan. Ular goler di mana bae ngarasayeun ieu teh keur nguji Ginggi sok hare-hare. Hiji waktu Ginggi manggihan duit logam emas dina kolong meja Ginggi. Teu hare-hare kanu ieu mah tapi ngahaja laporan ka Suji Angkara yen manggihan barang alus. Nyaho naon aya nu kieu? Ginggi gideug. Panggaleuh nu kieu teh balegug. Cenah. Nya maksudna mah duit meureun. Oh, untung Ginggi geus nyemputkeun kanjut kundangna. Bogana di hiji tempat padahal duit emasna ge ngagayot keneh.
meureun bakal bahaya lamun kapanggih ku dununganana teh. Ku duit emas sia bisa menang naon bae, cek Suji Angkara. Ngagaleuh tanah tiasa, cek Ginggi. Naon atuh sia mah kawas urang Cirebon bae, cek Suji Angkara. Cek manehna di Pajajaran mah eueuh kajadian jual beli tanah. Tanah nu mana bae eta bisa dimangpaatkeun ku sasaha asal ulah dipimilik. Ngagaleuh bumi atuh, Suji Angkara ngahulang. Nya meureun maksud sia mah ku duit ieu sia bisa mere upah ka anu haat mang nyieunkeun imah. Heueuh imah alus. Ngan ari keur pangkat sia mah mustahil kalaksanakeun. Mun sia hayang boga duit emas sakeping deuk kieu perlu digawe di aing lilana 10 tahun, cek Suji Angkara. Ginggi molohok ngan ari hatena mah seuri sabab ngarasa lucu. Bulan-bulan beh ditu manehna dinitipkeun kuda. Pernah nitipkeun kuda teh ya. Pamere kandagalan teh Sunda Sembawa dipihapekeun ka Pahuma. Geus kitu manehna muruhan 3 keping duit emas ka tukang parahu di Citarum. Muruhan 2 keping duit emas ka tukang warung di Tanjung Pura mayar sangu ku 3 keping emas. Ku teu apal ajian duit. Hari ayeuna cek Suji Angkara mun buburuh jadi badega hayang boga duit emas sakeping teh perlu wabakti salila 10 tahun. Pohara cek Ginggi teh. Ngan pikeun tetep dianggap bodoh jeung jujur, Ginggi salila eta tetep kudu nembongkeun salaku jalma anu tuna kanyaho jeung tuna kabisa. Sabab saupama ku batur dianggap bodoh, batur teu ngarasa kudu ati-ati ka manehna. Cacak nembongkeun kabodohan ka Suji Angkara oge, ieu jalma perlu sababaraha kali nguji ka manehna. Tapi Suji Angkara teh kabireung hayang boga pagawe anu jujur jeung bisa dipercaya. Itu sababna sababaraha kali mere rupa-rupa ujian ka Ginggi, Suji Angkara hayang boga bawahan anu bener-bener satia dina mere pangbaktina. Itu sababna seta kapake, madi oge kapake, ngan meureun Ki Ogel jeung Ki Banen teu lulus ujian. Sabab ieu 2 jalma mimiti nembongkeun rasa curiga ka Suji Angkara. Jadi sangkan Ginggi kapake ku Suji Angkara pikeun saheulaanan manehna ulah ngabangkang ka Suji Angkara. Dina raraga ngayakeun panalungtikan, Ginggi teu kudu milih-milih ka saha manehna babakti. Ari anu jadi sabab ayeuna sakumna jalma anu ku manehna rek ditalungtik geus kumpul kabeh aya di hiji tempat nyaeta dayeuh Pakuan. Cicing di imahna Suji Angkara malah bisa jadi hiji kauntungan anu khusus. Ari anu jadi sabab Suji Angkara aya patalina jeung kabeh jalma anu sasat kabeh keur ditalungtik ku Ginggi. Perkara anu pangdeuketna kudu ditalungtik teh meureun nya hal-hal anu ngabaud kana urusan Ki Bagus eta. Sabab ayeuna Ginggi keur aya di ieu patempatan. Jiga anu geus disebutkeun di luhur tadi, Ginggi kudu bisa nalungtik nepi ka mana peranan Ki Bagus eta anu pajah jadi pangagung urusan anu penting. Ieu memang karasa aneh. Sabab kapanan ari nu jadi guru mah sasat keur jadi buronan pamarentah.
Ginggi oge kudu apal kumaha patalina antara Ki Bagus Seta jeung Ki Banaspati anu pajah kerja di bawahanana dina urusan narik pajeg negara. Ieu mangrupa lalangse penting anu bisa jadi aya patalina jeung urusan kasalamatan negara. Geura kumaha teu dianggap ngabahayakeun Ki Banaspati teh boga tanggung jawab dina ngumpulkeun pajeg negara ti wilayah wetan, tapi hasil narik pajeg sawareh kalah disumputkeun jang kapentingan sejen. Ari Ki Bagus Seta di dayeuh Pakuana keur jadi pajabat muhara anu pancena ngumpulkeun hasil pajeg di saban nagara bawahan pajajaran. Boh Ki Banaspati, boh Ki Bagus Seta, eces kudu nama digarawena teh keur ngalaksanakeun amanat Ki Dharma salah kudu jadi guru. Tapi bener duanana murni ngajalankeun amanat atawa henteu? Baru entak ka nagara atawa ka pamarentahan nu sah hiji gawe anu teu dipikaresep ku kirangga guna nyaeta dulur sapagurona keneh. Ngan bae lamun rancang baruntak nu dipikir ku Ki Banaspati tur lamun kapentinganna bener jang bumela ka rakyat meureun ginggi kudu ngarojong sabab kapanan Ki Dharma nyaritana kitu. Jig sia tuturkeun lanceuk-lanceuk sapaguron sia anu ku aing keur diutus bumela ka rakyat pajajaran. Nu jadi masalah nah bener Ki Banaspati ngarencanakeun deuk baruntak teh alatan deuk bumela ka rakyat. Ari Ki Bagus Seta nyahoeun atawa henteu kana rancang anu keur dikemu ku Ki Banaspati teh. Hal ieu can kabuka tur tetep kebek ku lalangse. Aing kudu lila cicing di ieu tempat ceuk pikirna. Salila 2 minggu manehna cicing dipuseur ka kawasaan kabireungeuh ka aya nagara saca lahir mah mungguh tentrem. Para pangagung resep senang-senang, para katurunan ge sarua saban pasosore maranehna leuleuh. Waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos seep cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-34. Insyaallah urang sami-sami teraskeun dina seri-seri anu salajengna. Sakitu rupina nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten nu kasuhun ulujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.